Mumpung masih aya stok daging kurban, hayu aya nama urang masakeun daging kurban. Masakna simpel, teu ribet, tapi rasana dijamin enak. Dagingna empuk, bumbuna meresap, pasti ieu mah bakal nyeepkeun sangu. Alhamdulillah dinten aya nama cuaca teh cerah deui tuh. Tapi dinten aya nama asa aya tirisan, ieu teh tuh tinggal kabutna oge lumayan rada kanel. Leme teh beres ngajejapkeun sakola mah hayu aya nama urang barang damel heula di bumi tuh kaleresan ieu teh cucian piring entos lumayan seueur. Hayu aya nama urang nyuci heula piring. Asa tos lami kitu abi teh nya henteu ngadamel video nu nuju nyuci piring. Mani asara repot atuh da ti kamari mah ieu teh seueur acara geuning hayu we gaya goyo ka itu ka dieu. Sakabujengna we geuning nyuci piring teh kadang mah wengi, kadang mah subuh keneh janten teu kabujeng ka video. Hayu ngobrol teh tuh teu karaos we tos beres cucian piring teh hayu aya nama urang ngasakan heula daging kurbanna. Daging kurbanna ieu teh bade digodog heula nganggo baking soda supados tere hipu ieu teh upami nganggo baking soda mah. Teras dagingna dikeureuten sing aralit lanjut urang siksaan. Beres disiksaan mah hayu aya nama urang gorengkeun heula sakedap we teh keing lami teuing. Lanjut hayu urang ngagoreng samarana. Pami samarana atau seungit mah hayu aya nama urang lebetkeun si dagingna. Pasihan si sening we ieu teh ladaku, pecin, uyah sareng gula. Gula galo usang osreng lebetkeun we ieu teh bawang daunna. Teu lami ieu teh entos asak we tuh simpel kan masakna oge hayu aya nama urang cobian besti. Tinggal atuh bes tampilanna ge mani manggoda kieu tuh tinggal. Daging lagi ieu mah mani hipu tuh tinggal dibetot oge mani henteu ngalawan. Aslina ieu mah bes hipu moal ngajetut kana waos oge biasana mah abi mesok nyerlap geuningan ta ieu mah moal. Tuh tinggal diuwek-uwek we ieu teh nganggo sangu haneut. Alhamdulillah nikmat deui wae ieu mah tuang teh besti. Harayu besti kabarita teu. Hayu urang tuang sareng. Aslina ieu mah bes enak pisan cobaan geura di bumi upami gaduh keneh daging kurban cobian masakna dikieukeun. Mah teu ngalimed tuang oge bes. Tuh ieu ku abi ditamihan sareng lalab terong. Ieu teh mana terongna oge mending ngora keneh amis teh ieu teh. Mantap bes.